Bismillahirrohmanirrohim. Paslun wasunanul faroidi sareng ari pirang-pirang pasunatan salat fardu eta sintani aya 2 wa isruna sareng 20 alias 22 rakaatan tina arah-arah rakaatna asrun ari anu 10 minha tina itu sintani wa isruna eta muakadatun sunat anu dimuakadkeun wahia sareng ari itu muakad eta rakaatani 2 rakaat qoblal subhi anu tetep dina samemeh salat subuh wa rakaatani sareng 2 rakaat qobla duhri anu tetep dina samemeh salat duhur wa rakaatani sareng 2 rakaat ba'daha anu tetep dina sabada itu duhur warok atani sareng 2 rakaat ba'dal maghribi anu tetep dina sabada salat maghrib warok atani sareng 2 rakaat ba'dal isya'i anu tetep dina sabada salat isya wasinta asyarota sareng ari anu 12 eta goeru muakadatin salat sunat anu teu dimuakadkeun wahia sareng ari itu sinta asyarota eta rakaatani 2 rakaat qobla duhri anu tetep dina samemeh salat lohor wa rakaatani sareng 2 rakaat ba'daha dina sabadana itu duhur ziyadatan halna nambahan alal muakadati kana pirang-pirang salat sunat anu dimuakadkeun wa arba'un sareng 4 rakaat qoblal asri dina samemeh salat asar wa rakaatani sareng 2 rakaat qoblal maghribi dina samemeh salat maghrib wa rakaatani sareng 2 rakaat qoblal isya'i anu tetep dina samemeh salat isya wa amal witru sareng anapun ari salat sunat witir bahwa mangka eta ari itu witir eta sunnatun sunat mustaqilatun anu mencil itu sunat wa huwa sareng ari itu witir eta afdalu jami'i sunani pangunggulna sakabehna pirang-pirang pasunatan wa aqalluhu sareng ari pangsaeutikna itu witir eta rakaatun sarakaat wa aksaruhu sareng ari pangseueurna itu witir eta ihda asyarota 11 rakaat wa adnal kamali sareng ari panghandapna kasampurnaan eta salasu rakaatin 3 pirang-pirang rakaat wala yasihu sareng teu sah naon pa'luhu migawena itu witir illa ba'da sholatil isya'i anging dina sabada salat isya wayam tadu sareng panjang naon waktuna itu witir ila tulu'il fajri nepi ka bijil fajar as-shodiqi anu shodiq itu fajar wa ikhrajuhu sareng ari ngaluarkeunana itu witir an waktihi tina waktuna itu witir bila udrin kalawan henteu aya udur eta makruhun anu dimakruhkeun watarkuhu sareng ari ninggalkeun itu witir bil kulliyati kalawan sakabehna eta asadu leuwih banget karohatan tina arah-arah makruhna paslun wasunanul matlubati sareng ari pirang-pirang pasunatan anu disuperih pisolati dina salat eta nauani aya 2 warna abadun tegesna kahiji salat sunat abad wahai atun sareng kaduana salat sunat hayat pal abadu mangka ari salat sunat abad eta isruna 20 minha eta tetep tina itu isruna al kunutu ari kunut wa tasyahudu sareng tasahud al awalu anu awal itu tasahud fil faradi nisbat dina salat fardu wal hayatu sareng ari sunat hayat eta kasirotun anu seueur minha eta tetep dina itina itu kasiro tasbihatur ruku'i ari pirang-pirang maca tasbih dina ruku wasujudi sareng maca tasbih dina sujud wa takbiratul intiqolati sareng pirang-pirang takbiran dina punduh pindah wa du'aul ibtitahi sareng maca doa iftitah
wa ta'awudu sareng maca ta'awud qoblal fatihati dina samemeh maca fatihah wa ta'minu sareng maca amin ba'daha dina sabadana itu fatihah wa suratu sareng maca surat ba'da ta'mini dina sabada maca amin wal jahru sareng narikeun wal isroru sareng ngameumeussankeun fi mahalihima dina tempatna itu jahru sareng isror waman sareng ari saha bae jalma eta taroka samang-samangsa ninggalkeun itu man saean kana hiji perkara minal abadi anu tetep itu tina sunat abadna salat amdan halna ngahaja-haja sahwan atawa poho pas sunatu mangka ari sunatna lahu pikeun itu man eta ayas juda kudu sujud itu man lisahwi karena poho wal hayatu sareng ari pirang-pirang sunat hayat eta layas judu ulah sujud itu man laha kana itu hayat wa intaroka sareng lamun ninggalkeun itu manha kana itu hayat amdan halna ngahaja-haja palau sajada mangka lamun sujud itu man litarkiha karena ninggalkeun itu hayat muta'ammidan halna anu dihaja-haja lisujudi kana sujud batolat mangka batal naon salatuhu salatna itu man waman sareng ari saha bae jalma eta saka samang-samang mang itu man qobla firogis sholati dina samemeh paragatna sholat fi adadi dina bing bilanganana perkara sholat mangka sholat itu man hu kana itu minar rokaati nyatana pirang-pirang rokaat au sayin atawa dina hiji perkara min arkanis sholati anu tetep itu tina pirang-pirang rukuna sholat wajaba mangka wajib alaihi ka itu man naon ayu benia ngadegkeun itu man alal yakini bari netepan kana yakin wayati sareng ngadatangkeun itu man bima kana perkara saka anu mang itu man fihi dina itu wayusannu sareng disunatkeun lahu pikeun itu man naon ayas juda kudu sujud itu man lisahwi karena poho aedon deui wa sujudus sahwi sareng ari sujud sahwi eta la yazidu ulah nambahan itu jalma ala sajadataini kana 2 kali sujud wa mahaluhu sareng ari tempatna itu sujudus sahwi eta qobla salami tetep dina samemeh awe salam walaya duru sareng teu madarat naon asyaku mangmang ba'da firogis sholati dina sabada faragatna sholat fi syai'in dina hiji perkara min dalika anu tetep itu tina adadna rokaat illa fin niyati angin mangmang dina niat babu mufsidatis sholati wallahu a'lam bishawab.